anu ngabedakeun harga botol ieu teh kumaha eusina. Ukuranna bisa sarua, bahanna bisa sarua, tapi eusina beda, hargana beda. Cai mineral nah meureun 3.000-an nya paling banter 5.000, tapi lamun diganti eusina ku susu geus berubah deui hargana naik. Ganti deui ku madu, wah bisa berlipat-lipat hargana. Manusia ge kitu. Kawas botol ieu, ayeuna botol ieu kosong, eueuh eusian geus jadi sampah atuh nya. Eta manusia ge kawas kieu kumaha eusina. Mana eusi nu mana? Hiji di luhur, dua anu tengah, tilu nu handapeun ieu. Dina beuteung. Da ieu naon eusina? Lamun eusina ilmu, ilmuna nu kumaha ditanyakeun deui kan. Ilmuna nu kumaha manfaatan teu? Lamun ilmuna geus hade, jero, ilmu tinggi, oh mahal eta teh. Coba nu kaluar ka dieu jadi mahal. Lain ngan seukur hargana hungkul, tapi nu kaluar ge jadi mahal. Gitu. Tapi mun ieu kosong, geus komo lamun ieu na racun. Botol isina racun geus maihan ka jalma. Nu kadua ieu dada isina naon ieu? Lamun isina zikir nya sabar, tawakal, tawadhu, ridho, wah semua ka jalma. Tapi lamun isina iri dengki hasud geus rusak. Bahkan bisa jadi sampah. Nu katilu kahana beuteung naon isina? Mun halalan thayyiba geus pasti hade. Teu matakna eusian kuno harade, eusian kuno aralus, maka bakal tinggi nilai urang. Lamun geus eusian kosong maka bakal jadi sampah. Itu baraya. Selamat malam baraya. Alhamdulillah gaskeun nya ulah eureun ngaji ngopi ngolah pikir.